boga warna nu digoreng menggunakan kuas manjakan kegelisahan tiga manu dan rawasi anu ngalayang ka awang-awang nari siga kembang katieu wangi nyieun gandum panon nu nempo sari kembang nu katieu wangi tumbuh kembang sejen nu gelis nu baheula dijaga yaeuna teu dipaliwet nepi ragrag jeung ditingcak nepi teu ka tempo geus dila teu kapanggih kaget